Kumaha kumbayana mah disebutkeun murid anak mas itu murid. Pegawan kumbayana ngentek-ngentek di sana sini marah mandar dina prokes perak nyeri tanah kaya bahasa mangku bekas dalahan abdi ngabdi negara apa pengolah juga negara Astinalaya penasehat raja Prabu Sidan namun sabda kena Prabu Sidan menganikan kebijakan kasurat jeniwong periksa sana ada bantu penonton anak penonton genting tanah ada genting kehabuk tingkang di tempat saya sabun medal Begawan kumayana ujung dengan ringih uleman anjina Kipati Arjuna anggang nastika di Patian Madukara anu ngahaja dina waktu si Arjuna diulem ku Begawan kumayana jalaran aya hiji hal persoalan anu kedah diuningakeun kitu dina lalampahan ikan besulang beda mudung mekat tempungan di kegunirangan di kana Begawan kumayana aduh masa sakedapna ngenalkeun kamarana sakabeh ieu murid mama su ieu murid mama ieu murid kahiji ya mama ngahaja dina waktu simu lebih hidup hapunten cu sanes mama kumalangkung heudah hidup teh kasebat kapana Majamar Kapura di Pati di Madukara namun alhamdulillah hidup tiasa nyisikeun wakos kami nyobadanan uleman mama teh gitu namun tipayun sartasana mama ngulingakeun maksana ieu uleman hatura jero bagiasa sumpingna yang kapayu lilihna su bagiasa tata sang mama bagus ya jero bagia ulah rame ya sok bagia putra wayah adi maju dina waktu sinapi kenapa pembageti pengrasa kerasa jeung ramaian atuh pembageti katampi kalingga murga katipur daya nya simpen dening prungati pundaki mastaka anu salajengna dina waktu si badanya ngakismah pangabaku semah ngekon galih konyek kerasa jeung ramaian sok kalima tapi tinggal mana kumaha damang su aja hibara pangestu ramaian tuang raka ini sirah kumaha sehat Bima tuang raka kakang Mas Arya Bima sehat tuang rayi nakula sareng sadewa sanda separa alhamdulillah sehat nuhun aing ada murid jalalageun babaknya pike mama anu salajeng ramaian kumaha badaya pikir senaon rahing rasa jeung ramaian ulam ka putra wayah panjenengan sareng saha hidup ka dieu sakumaha dina layang diuningakeun putra teh kengingna pangawal nyalira ge ngabujeng ka dieu nyalira ramaian sok kalima sae ke sakedapna namun sadasana mama nguningakeun maksana uleman teh kieu ye cu nu kahiji mama moal ngaluli-luli mangga urang sami nagerakkeun rasa syukur ka Nu Maha Agung urang sami ngadoa ka Nu Maha Kawasa disareatan kunamprakkeun dampal panangan we urang mah malak manar urang dina waktu tadi siang sareng ieu ngariung di tempat ieu timbalan hiji singga negeri loro karahajuan ginanyar kewijengan rahmat panangtengan mantra di palarteh kasalamatan anak cek pasar tema salamet urang nu ngariung di dieu sareng salamet ditantulkeun di bumi sewana-sewana kitu ya sami amin kitu kos panajaga tuh amin lain sami-sami cu mulai nu ngadoakeun teh amin ulah keles ku panajaga kedah nyebat amin naon margina waduh udah jauh jeung panajaga sareng kieu lain heureuy heuda ieu mah murid lamun urang nu ngadoakeun nya heuk nyebut amin laras
cenah geuningan terus saja mah lamun urang boga hutang maka teh lunas hutangna dibayar kumang amin lain dibayar kumang amin da gede leutik teh gede mah amin boga hutang boro-boro jeung bayar hutang urang apa lamun jebat amin teh bakal lunas hutang ya rugi bagus ai amin teh ngadorong doa ameh buru-buru nepi ka ditu ai geus nepi mameureun kahayang teh dikabul ku rumah aku timalan lamun kahayang geus dikabul ku rumah aku usaha bakal lancar laras lamun usaha bakal geus lancar boga utang bakal teh lunas kadinya we daganana amin amin ampun ya manusia teh kedah syukuran kedah ieu kewajiban apa naik bahasa kieu diwajibkeun pikeun sakabeh manusia kasebat umat pangeran geus teu awewe teu lalaki teu jangkung teu penek aya kabeh mah upami urang peratos nampi kanikmatan janjina ulah hilap kasyukuran ka pangeran timalan kupur ngaranna umat pangeran upe peratos dipasihan kanikmatan puajina henteu aya syukuran aya syukur ka pangeran mah pada bahasa kieu laksanakeun parentahna sanajan dina hate dibere watak hoream jauhkan pantrangan pangeran sanajan dina hias aleuy ku hidup age kado spesial sangatkeun ka mama kumaha jaro dipati arjuna ngahulang ngaraga menengah jantung ngahulung barung sabadana amidang panuhun jantung emot kana hiji basa bapak guru di waktu di bangku sekolah aya paribasa lamun aya murid ngajaheutkeun hate nu jadi guru maka ilmu moal aya manfaatna di diri anjeun ngarumasakeun ilmu panu jampe pamake teh ngingti kumajana mun teh mah kumajana raheup hate ku anjeun meureun mah heula moal aya manfaatna meureun heula moal aya gunana kitu sayangan kumaha ieu teh jadi siun dek lamun kaula tinju badanana kahayang guru kaula berenang raheup hatena ieu ilmu nu geus ngancik dina diri kaula heula moal aya manfaat kumaha jeung tibatan raheup hate nu jadi guru leuwih hadi laksanakeun we kahayangna kitu lagi da pamak kaula teh boga pamajikan teh dua kanca hiji Subadra uka dua Srikani dibikeun Srikani geus meureun moal pisieun teuing Subadra aya teh kumaha ramayang disangakeun mangga siap malaksanakeun panuhun mama cu kado spesial teh bade nyangakeun Srikani ka mama mangga dilaksanakeun waduh yang ada murid model GSC saribu hiji ge moal mah upami hidup palai uninga mager mama teh kudu ngadamel hiji ilmu eta ilmu bakal kekal abadi upami tos diwirikeun ka hiji jalmi upami hidup tos kalaksanakeun panuhun mama eta ilmu teh jeung hidup bagja mangga atuh geura laksanakeun ka pae mama kangge kandong dina taun ayeuna teh eta misuhunkeun ya kos kayana tong lagi tong lagi teuing sajam satengah putra maksud ngabujeng ka Manukara sejajar kardus anu ageng 30 kaso ge dah ageng nah di bolongan separa Srikani tiasa apa teh itu ngiringan sadaya-daya dihias eta rusna sangakeun ka mama dinten ieu putra maksud ngabujeng nyatana ka pajuaran Manukara sumbejangakeun penghormatan kang eyang kado spesial Srikani dijantenkeun kado tidak ulang tahun lainnya beral waduh bosa baca mama baca boga murid modal kieu jaro ilmu bakal ditambah deui ku mama kada atur nuhun rame yang permiosa
jeung taktik geuningan meunang wae. Sri Kandi. Geus kabayangkeun ku Mama Arjuna mawa kado dibuka kejelna Sri Kandi wala. Bagja Mama. Kasono tibareto sarkalakon kacinta tibaheula kalaksana beureun ayeuna waktuna bang. Aya jodoh pakokolot. Geus kabayangkeun we mun Mama nyeri awak teh diurutan teh ku si. Wajah satu juga pun Mama kawin ka sini. Bener setuju. Buat dingin kemana ya kan bagi-bagi. Sini kaki. Lain. Sini kaki mana segini irung lagi. Aduh. Bocah. Yang ini saja setengah. Di atas ku Mama bener. Jalo, arah apa kasih kamu makannya? Mama rek tungguan sini kan ya ada hati. Tetap terlepas. Mama sisi aku. Lumayan hati lumayan. Kala. Kali tak? Kali. Supaya sama saya. Jiwa. Sudah dekat. Satu dari Afrika. Harapkan kemuduran. Macam Mama dulu. Dari Afrika. Harapkan kemuduran. Penyem ke murid ya wajar, murid ikut ke guru. Ari meta pamajikan mah atuh astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Boro-boro diwikeun aya meta pamajikan aing. Aya SMS di balik ge aya masa nyeri keur hade. Kadek wae Eta Arjuna pamajikan kontrak dibikeun demi ilmu katanya. Demi guru katanya. Areling. Gade pada maulah kos Arjuna nya. Paingan aya bahasa Arjuna. Sai Juna wadah. Heuh beda sai di wadah epok gitu sia sama. Saat bisa ngadepan ditarik nurut wae sia sama. Keur urang teh mokot ieu. Gak moal eta jelema model kitu rek pikeun pamajikan ka guru nya sok. Urang teh mokot tinggalan. Walaga sengit badangan eta sengit sejati waya dengan doa salapan manusia kekuatan aing anak buah Kumayana. Dalam murah aing matara, ayah dalam mana pas Arjuna no sampingkeun pamajikan yang mau dibenda ku batur dara. Ngomong batur aing we nyorangan. Dara, dara pingkeunan pamajikan. Besi pamajikan korek patut, besi pamajikan Wara-wara dibikeun ka batu memorangan kadumpak ku batur besok jengkel. Kawen aing mah lain gitu.
ayo mulai beli budak, ayo itu jualan budak. Budak nu kamari teh geus dijual di wae. Jalema aja kaunangan tilu panggungan mabanten ajupan. Di masih budak ayeuna teh tinggal tilu deui. Lamun diriungkeun mah geus aja 10 mana. Apa dijualan bae. Ayeuna ge pamajikan aing kakara 3 bulan nu pesen geus datang. Benar, ada usaha untuk atuh nyinyieun budak jual di rumah we usaha mah. Sajin deh kalau pesen deh aing. Ayeuna aing mabati cing demi Allah aing kan kakumayan aing demi Allah aing jempol. Eta murid nepikeun ka ngarti enak satu jual demi Allah di guruan ku aing nepi ka mana. Karena kasadayana hebat jempol pembayaran namanya itu salah dengan guru demi Allah kehormat. Waya dari pelampang manusia koko malaka lampa awang topi sorangan tangan tuh ayah kaya Malina onge dalam mama ulah halo-haloan mila. Ulah mimiun mana unusan Baknul. Penmai Baknul lagi hidup, Baknul lagi kan penting ulah ada ulah awak ulang we dalam makma. Untung dengan ulang onge ulah dimiluan. Baknul gitu dia omongkeun, Baknul kieu dia omongkeun kene nanti dalam makma. Atau ada alnyun ada nang tinggal pamajikan na kunman dari pamajikan ulang menjadi lagi manang itungnya meledak ilmu na lain lumayan di mamayana unahan luan lemak mah oh gitu benar nggak ada na nabi abdi mukmin hitang mulun mukmin bilang mulun mukmin tang mulun memang dagang dah kening. Mana nak ada lah. La ilaha illallah. Naon dewa pisan berjiman jo ala lo dereng de koko majana adik nak jam ngomong dah. Kotlok ngomong dah. Ada bagi jalan-jalan enak dulu asal banyak ni. Ngomong kali dah. jadi macam saya waktu bukan tekan harus suci bukan tekan harus suci sabang tuh pemerintah jadi dulu pengarang sabang tuh pemerintahan jadi dulu pengarang wasami hati-hati tidak salah kuasa tidak salah kuasa dari singkat hatikan dari singkat hatikan tunggu jadi tunggu bahasa Korawan adegi ku kaula bisa jadi gangguan kasabilan hati kaula tapi para ini itu dalai luya nu disah nu mentak teh guru kaula umare ilmu teh eta umare kasaktian teh eta kira kulit ngajadikeun jalma nu mere pangapisan ka kaula he eta nek diatur lampah
nyanyi musik paling asing. Soalnya putus